Ini duit sahanya. Alhamdulillah. Rezeki mati mana weh. 10.000 ge lumayan. Saker nambahan meuli beas. Wah, pasti si Iem aya nu mahugi di wae moal salah cek aing mah. Sok weh. Iem ka diheula sia. Saya nu mahugi deui nyaita nya sia. Ye, urang mah duit nang mulung. Teu percaya aing ye dengekeun wayah kieu mah moal aya duit teu murag sakalina aya duit teu murag sia diwadalkeun. Geus nya Bela urang sok mitah we Bela. Sok Urang mah teu mitah kos wae. kitu. Ke pajakeun mah heueuh. Ye kamari maneh geus ngagosip pajakeun urang selingkuh jeung RT. Tapi heueuh teh sia jeung RT Muin. Di mana aya maling aku yo, di mana-mana ge maling Urang aya teh aku. maling jelema mere duitnya ku aing ditampanan. Nya aing pasti ngabela dah. Naon soalna si Ama dulur aing. Mau udah meni sampai ceurik ka aing gara-gara Ceurik sia. naon, Sok ngagosip we pamali Bela. Pamali-pamalinya aing mah ngomong sesuai keayaan, sesuai kenyataan. Emang sia heueuh tukang selingkuh, tukang ngalahiran salaki batur Bisa tah. banget. Ayeuna ke rumah tangga sia teh bener jeung si Ahmad sia lewe. Hayang balikan deui jeung si Ahmad. Awit. Moal mantak. Moal mantak sia so jual mahal. Ka dia sia duit jeung aing ah. Ih, Lumayan aing. Mulung aing. Heh, Bela eta duit nang mulung aing Bela. Heh, Bela, heh. Pangdet plang. Pangdet plang. Canda kue naneng. Canda kue naneng. Ya. Mama teh lila-lila teuing sih, meser susu eneng. Eneng geus hayang enen nya. Geus aus hayang enen. Can obona mah can minum susu sih. Candak deh, candak. Kade atuh. Dibuka, dibuka ku emak dibuka ku emak. Buka entang. Gede bobo atuh neng mending geus beurang kieu lain hayu gede bobo. Jadi nate. Iya, indung sia deun mani kuatan lila banget. Meuli susu nate. Dibuka ku emak dibuka. Jajan wae enak neng teh. Beuki jajan enak mah mak anak keur teu usaha enak mah. Tah. Geusnya. Ayun ambing lila gereh nyari neng warda nu sayang. Ayun puntang lila bari hudan neng warda nu geulis. Di ayun mah ayun-ayunan, di puntang mah puntang-puntangan neng warda anu bager soloyongkeun neng warda soloyongkeun neng warda. Bajuna mending geus alus saremotan ngamam nu kieu jadi kotor meureunnan. Urang bobo hela nya kedeung mah bobo hela. Encan bobo neng tuh matana mah da geus limawat eta teh tunduh da. Bobo hela nya neng nya. Bela. Heh, naon si sia? Duit aing Puguh sia menang mahugi sia. Anu mahugi demi Allah Pati-pati Rasulullah. sia lah. Bela ulah sok kitu Bela. Di mana aya paling aku embung rezeki mah ye sia digawe usaha. Ye ieu teh ulah sorangan we bagi dua jeung aing. Oh, coba dia nempo duitna barat duit sih. 10 teu gede ieu. Teu bersok aya bejakeun geus aman. Hayo sok. Ayo sok sia. Kumaha lamun dibagi dua jeung aing? Heeh, goceng emang. Sok ka dieu. Yam. Mirasa is. Baju kamu pare anyar. Kamu anyar maksudna. Nang meuli Bu Haji. Harua ge can ngagiling. Batuh keneh. Bayarannya teh di pabrik. Mani mirasa Bu Haji aya ngari. Arek ngagiling coba di pabrikna menyepinu. Nya mau teu pinu ayeuna mah Bu Haji panen. Manehna ge babaten ieu. Heeh. Kita meuli ieu tah. Sing ngaranna teh tahu dinu amang-amang itu teh ya. Orang mana sih? Suka seuri. Heeh. Teu ampro kamari. Bu Haji boga teri. Segaya. Embung teri teh geuning asin. Gobi.
Kamana si Cikunyuk mantogna? Goblok, ku aing mah teu dibejakeun ka si Ahmad tempokeun we. Namun dibagi dua mah aing ge moal bebeja ieu. Kamana sih nya? Ka ditu sugan. Bu Haji, naon Yis? Eta masalah si Iem kumaha? Selingkuh teh ya. Nyaho tapi geus babarengan deui asa rukunna. Nyahoan lain si Ahmad. Nyaho. Angger we ngahariji deui nya. Heeh. Siling hampura. Heeh. Aduh. Mak. Mak. Mak, sini keur sare ah. Sini sare, Mak. Sia lila-lila teh beli susu teh. Mak, caritana teh urang beli susunya. Heeh. Terus kitu teh di jalan teh manggi duit. Bara duit. Ya emang 10.000 mah. Dipulung teu? Dipulung. Saya yang diwadalkeun teh hidang cuma duit 10.000. Ah buta ieu ge mah sudieun. Geus kitu teh mah naon coba oge kanyawan si Bella. Kanyawan si Bella. Terus cek si Bella teh cenah eta nang pamahuginya. Tah, kitu kita dewe kita salembur ieu nyaraon deh ge. Kituna doang ka si Bella teh pamikiranna goreng pisan budak teh. Oh, geus kitu teh dibawa ku manehna duit teh. Oh. Terus geus kitu kurang diuber deui. Heeh. Geus diuber teh nya beunang deui. Ayan kan ieu aya tah. Coba tempo heula. Heeh. Beusingna naon cicing. Tuh. Mana sih? Iya eta. Oh lain ieu mah ieu mah budak leutik murag. Heeh. Tos di jampe mah bisa nyaho empok. Nyaho. Nya lamun 1,5 juta mah sieun mah atuh 10.000. Ieu ngomong lu kuat lila we itu sieuna meuli geus sare-sare. Tuanna ku mah tuh. Ieu make cai bodas ku emak. Ulah mak kade cai ieu deui cai no sih. Cai paragi misikan. Nya anjeh hidang atuh iem sia teh ah. Yang geus bela mah kos itu we ah. Geus moal ieu tadi denge kembe. Kada rame deui ah. Geus kembe. Mantepkeun we. Ulah didenge ieu budak nu kitu mah. Oh si aing ada. Eta nu mantak ngaramekeun eta ge si Ratu Gosip. Heeh, teh mah saane gua. Istuning banget. Nya mah rame atuh Bu Haji, Ratu Gosip mah. Emang age. Heeh. Jelema teh henteu bener kabeh Bu Haji. Ari anu naon nya resepkeun ka urang. Anu geuleuheun mah anggar we dan teu salah ge. Ari si eta mah meni asa kunemen sungutna, nyablak pisan. Sakitu teh kadulurna keneh nya. Komo ka baturnya. Heeh. Ama di agehan tuh. Agehan mak. Nasi mak. Nah bisa aja asal-asalna. Jadi inget keletiknya mak. Pangabuki bapak sih ya teh. Wah banget ya mak. Nambah dong. Ahmad. Cantong dia si Ahmad mak. Yang dahar. Suka masakan apa ya mak? Yang supa. Supa. Angin emes mama yang angin emes. Yang supa. Supa si Ahmad dengan nah. Hah? Supa si Ahmad dengan nah. Emang naon si supa si Ahmad? Kata. Goblok sih mak. Ini beak itu. Biasanya mah tarak kos cida. Pada beteng. Benar mah kok itu ah. Nginom. Ini mah tuh bager. Heeh. Di mana si Caina? Di dia. Mending ngeras kayak gini ah. Adanya mah. Ada. Itu kurang gak cengek na dua. Mah Caina. Saya benar ya. Ya, saya benar perlu cek embrin. Alah. Luas bae ah. Ini santuy ini dia tanya sama pamajikan anu mahugi deui. Aku. Nyai mah apal pamajikan si aku mah tadi ge menang duit wae teh 10.000. Digana teh anu ngeupelan wae meureunna. Anu bener. Kira aing bohong, aing mah can pernah bohong, Amad aing mah sanajan can naik haji oge, aing mah can pernah aing mah ngabohong, aing mah ngomong aing mah apa adanya aing mah. Yeuh, wah kana pamajikan sia teh ulah ngerakeun ieu nu kasebutna aing.
Hanya diwaragi malah galakan manehna. Hanya galakan deui itu man kituna ge manehna mah ye dengekeun nya tatangga tadi warung enak mah geus nyahoan manehna dibereana duit ku RT Muin. Herakeun mah aing mah lain naon keneh anu kasebut mah maneh pajakeun teu bisa ngawarah pamajikan sia. Aing naoko jarang aya di imah tuh daya nama. Geus cenah mah tong makat usaha jauh ayeuna mah tepokeun dia cek aing mah ye sia pancing pamajikan sia hayang nyaho. Hayang nyaho we nya sia makat ye api-api nek usaha, tapi sia tong makat intip hayang nyaho ngasupkeun lalaki henteu. Apanya? Ayeuna sia pikir sia tara mau duit tapi manehna resikona meunang we geuningan. Pugu aya nama. Sia mah jadi lalaki teh teu hideng. Geus cenah mah tanya ka pamajikan sia tuh. Hayang nyaho mah sia. Ye ulah kitu wae ngerakeun ye sia teh boga anak awewe. Piraku si anak haji cenah uset pamajikanna kos kitu patut meureunnan ngalayanan we salaki batur. Mending ngalayanan anu loba duitna mah sugan aing mah teu jadi masalah nu boga mobil kitu nu usahana loba. Ah ieu mah kene-kene leuwih-leuwih ti sia. Pugu ge aing sok aneh sakapeung mah. Baji, euy. Geus dahar teh geuningan meuni naik ka matanya. Seulah sarena. Batur tunduh Baji teh. Pipanyakiteun aing mah salah ngomong. balelo teu mau ngomong kos kitu ge Ampun paralun. Is. Naon sih Ya, Baji? jeung daripada sare milihan baju ya. Nya Bu Haji ka baju wae Geus panen oge tuh aing keur milihan is. Nya jeung naon sih baju Bu Haji emas meuli mah geus panen mah. Nya baju ge perlu komo ayeuna loba undanganeun. Bu Haji, Naon? ieu meuni didukung ku angin ngahiliwir teh. Sia mah molor dipikirkeun teh. Nya naon deui atuh Bu Haji Tuh, tatangga teh kan rek make baju pink warnana eta. Naon teh hajat. Aing rek cekot tah. Miluan deui. Miluan lah. Nya satu turut munding we Bu Haji mah. Heeh. Geus enyek balik ngomong ke si monyong mulai anggeusna. Bejakeun tah ka pamajikan sia warah tah. Kali-kali mah ulah ngajedog wae jadi salaki teh sia ditincak ku pamajikan daek. Usaha enggeus kitu na ge sia. Nuhun aing sebejan. Buah heueuh nya teh. Coba orang salah kayak diki heula yeuh. Kita bising heueuh we Ya, rawong sugi. Asun lara ati yen senep loro ganti. Wonge ganteng. Amel tadi. Si Ayu. Terus gelis Chan. Geus. Buk mana halus sia lurus Ayu. Kan pakai catokan. Emberan. Pasalon mana sih kan orang bisa gini mana nita we batur tengah hargaan ka Eke. Urang teu nita ka batur ieu urang pakai sorangan. Eke kan bisa nyanyi dia tuh Mel. Rawong sugi senlara ati yen senep loro ganti. Mel keur baheula mah sia urang dititah jadi artis organ. Artis organ. Urang suarana teh geunaheun sih lamun jadi artis. Mana suarana kos nu bangek teh ya mentak urang bung ngahost teh kieu padahal aya cita-cita hayang jadi artis organ. Komo Eke mah cita-citana jadi pramugari Lion Air. Mana mereka kerletik mah lalaki. Tapi kan ayeuna mah jadi awewe pantas jadi pramugari ge sek. Wanita seutuhnya. Emberan. Nyanyi deh Mel. Rawang sugi senlara ati yen senep loro ganti. Wonge buduk. Kok burut? Buduk. Yen mesem onyo bebarengan. Yom. Si gandeng, sini keur sare. bener teh si Mani dibere deui duit. Beri duit ku sasi ku jurig. Tadi nu deui nu ngomong. Saya nu ngomong. Biasa. Si Bella lain. Yuh, tadi orang mage duit 10.000 di jalan. Kapangi ku si Bella pajakeun mah urang cenah dipahugi ku lalaki. Ulah sok percaya ka omongan si Bella teh nya. Terus ayeuna duitnya mana? Ya ayolah, lumayan kan. Nambahan jeung meuli beas. Ya aing minta tuh goceng. Oh, emang sia usaha teu menang duit? Ya aing yang meuli udud. Emang sia usaha mah duit teh sih. Ih, can dibayar. Can dibayar. Pasti cuma yo dipahugikeun ka awe saja ya. Ai can dibayar teh. Sok percaya omongan si Bella nya. Yang cek aing mah percaya omongan si Bella kawin si Bella. Jor. Ya mentak ge.
Ye. Karena nikmat eke. Emberan. Apa rek hujriah badriah gitu Si ya. Jena rek hujriah. Emberan Urang di imah teh teu betah sorangan wae geus urang keulang kuliling. Eke ge sami eke ge samiun Berarti ngarek ka mana, Mel? Eke rek mengkol Mengkol. mangkal. Lamun urang milu mengkol lakuan urang meureun. Ya ulah ke dobrak ye. Bollywood ye. Pokona urang mah teu sembarangan orang. Emberan Urang tidak mah adegan. pilih-pilih, ya iyalah. Eke mah nu budug ge diasupkeun Eh. Aduh. Mel kali-kali nah jalan-jalan ke mana kan nu jauh ke. Eke teh boga dutrek ye mah ngimpi kali Urang hayang sih ya ka Monas teh, ka Monas Jakarta. Rek naon merek nyopet emasna. Di halangan ku Polela. Sakapung hayang ka laut sih. Rek naon si di laut Panasonic. Ya kan sore-sore gitu. Batur mah kerjamannya barbekyuan. Bibir kita nu kumaha sih? Daging jadi dimasak daging jeung keluarga. Sayangna kan urang atuh boga keluarga. Yang geus masak daging bangkong buduk. Nyambung atuh Amel teh. Eke mah yang ka gunung da Ka gunung. Di gunung mah sejuk, nyaman, indah, tentram. Ka gunung mah capek, Mel. Ka gunung hejo Muja sih mah. Ih, tinta adegan sarambi Mekah Hayang beunghar maneh. Hayang boga rumse. Emberan. Aduh panas banget. Kamararan si lembur teh. Malah retong gitu Aduh panas banget Aduh. Yo, ari maneh teh kunaon sih percaya we ka omongan batur? Ya lain pan sugana yang ke bener. Nyebarin pira ku aing di pahugian wae aing teh boga salaki bari jeung goreng patut oge. Ulah sok kitu. Percaya we ka Nini Lampir. Sia mah asa peuri beuteung dah. Teu masak can masak. Mari ka mana? Balik mana geus balik digawe na geuning. Oh, geus anggeus peren. Teu mangkok kuing lain. Mangkok emat teh nu kamari. Mawaan wae mangkok ti dieu. Ye, anu kamari teh mawa angeun Nah, atuh man bawa Ceneng sare. Enggak sare. Tah masih amat geus cemburu deui wae. Kunaon? Ajarkeun cenah anu mahugi deui cenah cek si Bella. Ulah sok didenge omongan batur kayak oge. Tuh, teh. Jadi atuh si Sia. Buk si eta mah. Kudu percaya. Percaya. Kudu percaya ka aing. Geus mah bawa mak ka ditu mak. Cenah ngadang-dangan kenteng. Karake balik Lain dibawa, jadi fitnah deh ku sia, cemburuan deh ku sia. Wah, ieu amat Sia ge cemburu ka si Aman, si Aman ge cemburu ka sia. Segera balik itu gandeng Saat nini eta ge gandeng aing mah da. Geus, ulah pasea wae. Dengekeun ulah percaya. Wah. Dahar moal. Sineng kan. Ampun nih gandeng balik ke gerak kali itu Sia sungutna nih babau wae. Udah gogog mun babau wae. Dahar moal maneh. Dahar itu jeung naon sih? Sop kamari. Urang handetkeun heula nya. Angen-angen hasil mah tuh. Nyai angen kaleuwih daek. Ajun. Tah sineng tungguan atuh. Yuk. Tungguan heula. Urang rek ngejo. Ya. Kemana sih? Anjir kacau. Berarti. Sok. Kada resang Bella ulah teman teh lompat. Bu Haji gitu. Si Amatna nyaho teh gitu kayaknya. Geus babarengan deui da Segawe deui atuh di dieu aya. Action. Saha nu nanya maneh aing? Urang. Bari mangkok kamari teh tuh itu rek dibawa kitu mangkok gitu. Mana? Itu biru ungu. Kira pernah ngomong. Action. Yo, ari maneh teh kunaon sih percaya we ka omongan batur? Ya lain pan sugana yang ke bener.